Sampurasun. Alhamdulillah dina wangkit anu ayeuna dinten Sabtu ping hiji November 2025 simkuring di sarangan Cuputu Ciberem Mang Andri angkat ke Cisangkan alayad wilayah Cisangkan. No alhamdulillah ieu panayogian wates tutupan baladahan tangkal puspa. Alhamdulillah jag-jag nyerengan urang dina dharma mugia anjeun tetep panceg dina urang diajar ngajalakeun dharma. Sampurasun ngalanjengkeun perjalanan wilayah Cisangkan anu masih ditetep sarangan ku Cuputu Ciberem Mang Andri. Ayeuna nembe tos ka wilayah larangan urang kapungkur melak di batas larangan teh sabaraha kali melak tangkal panayogian caringin mah dugi ka ku Hanyuang tadi di Loris tangkal Hanyuang ge dugi teu aya laratanana pura sapanjangna Cisangkan. Ayeuna hanyat beunkeun ka wilayah arah ka puncak anu di Blok Haltab. Blok Haltab itu ka seberang ka ieu lagok Cisangkan. Maksudna Cisangkan ieu lagokan ieu anu di puncakan ieu anu ditetepkeun ka pungkur ku almarhum. Samenger nu pahih ditu Blok Jarong Beureum. Menger pahih ditu ge aya tangkal wates larangan. Kapungkur teh antap sareng caringin dasan kaloris deui sakapah itu Blok Pasir Kadut itu deui nu ka Talaga Bodas gitu. Nah ini abi majang kaloris manawi ka puncak pun kalalun juga aya dina kasalametan lancar sampura sapanjangna tetep panceg regenep laju bae semangat sumringah. Sampurasun. Alhamdulillah dina wengi ayeuna taboda 8 langkung simkuring sareng Mang Andri dugi deui ka rompok di tengah Cisangkan di pun adi panginten simkuring bade sakedik panginten ngaguar terkait Cisangkan anu dina kondisi anu ayeuna. Tadi sareng Mang Andri angkat taboda 8 langkung dugi ka base camp anu disebatkeun panginten pos pendakian di wilayah Sagara. Ninggal kondisi di wilayah base camp pengunjung semakin seueur nya semakin khawatir seperti nama habisin perintah kontes ninggal kondisi seperti itu teh di sisi lain sedih, di sisi lain rasa kumaha gitu dengan kondisi banyaknya pengunjung di kondisi anu ayeuna. Dugi ka base camp penak sareng kawargian di ditu nya bari ninggal kondisi cetasan ka base camp ninggal tangkal panayogian dina wates tutupan baladahan sareng wates baladahan. Alhamdulillah tangkal puspa dugi ka ayeuna anjeunna bertahan aya panginten diperkirakeun kana 25 meteran kondisi puspa anu ayeuna. Alhamdulillah puspa anu ayeuna ras panceg ras nyarengan dina lakon Dharma Patanjala. Raskeun deui katonggoh bade ninggal panayogian dina wates tutupan larangan sareng wilayah laranganana dina tadi ternyata
terus teu aya tangkal panayogian teh nu kapungkur dicirian ku hanjuang saatosna sabaraha kali nyulam tangkal caringin anu kapungkur sulam tangkal caringin deui teu aya deui sabaraha kali nyulam wilayah batas larangan eta dugi ka ku hanjuang ternyata hanjuang oge dugikeun ka dinten tadi teu aya raracanana dina panginten eta dicaangan deui ku nu nggarap kopi. Nah di wates eta teh kahanap oge kapungkur nanem sabaraha tangkal 8 tangkalna kapungkur sareng almarhum sareng Apa Camat oge almarhum pun adi pun lanceuk dugi ka tadi teh ditinggal hiji oge teh. Nah panginten gambaran kanggo Incu Putu Cisangkan khusus ieu geuningan sakieu urang lara sakieu geuningan urang sesahna diajar numbuhkeun kasadaran di tiap indipiduna supaya jadi kesadaran kolektif. Sarengsena di base camp penak ngobrol-ngobrol sakedik ras majeng puncak sabaraha kali panginten di perjalanan penak sareng para pendaki anu sapalih mah patawisna aya oge anu di luaran negeri urang juga aya patawisna rada kecina-cinaan ari anu lokal mah ti wilayah sabudeureun Jawa Barat tadi panginten penak aya nu ti Cikarang aya nu ti Purwakarta aya nu ti Tasik aya nu ti Bandung seueur pisan panginten pendaki di dan mungkin keur ngetrenna ayeuna tektokan seseueurna anu tektokan rada mending oge panginten tektokan mah dibanding ngecamp itu sasana memang teh mendingna mung rada sepinten lah mung ninggal kondisi saperjalanan emang terus reksak satawisna jalan-jalan terus ageung benten sareng kapungkur aya mah jalan dugi lega nah, panginten pami hujan ageung lungsur mah nya banjir bahanna sapajalan oge tadi menakan sabaraha beureunan Incu Putu Cisangkan oge aya lutung aya mamanukan aya menes atau bajing dari perjalanan teh ngomong gor panggilna kapungkur simkuring biasa sok aya nu dua tadi mah teu aya mung ninggal teh lutung sareng dihugonggong oge jenis mana ari heulang mah tadi oge saperjalanan ngagelik wae aya nyarengan dugi ka tadi di perjalanan teh penak sareng orang kalih nu SMP keneh orang kalih istri unggul ninggal kondisi ayeuna nu mendaki didominasi ku istri orang kalih tebeh-tebeh ti Majalengka panginten Majalengka masih kena satubuh kubrag caina ka Cimanuk tengah hilir ya 8 jalmina paling orang kalih teh ya sambil berjalan sambil memberikan edukasi karanjeunna tentang tata cara urang kumaha ka gunung ka leuweung nya ngaedukasi sakumaha anu urang karena simkuring terang nya bepatan jala salah satuna urang kedah nyeker ka gunung nya alhamdulillah aya sabaraha orang mulai anu langsung panginten anjeunna merasa hoyong wian nyeker akhirna nya leker sapalih dugi ka sabaraha pos panginten aya 4 pos pendakian pos kahiji pos kadua di pos kadua terus aya warung oge terus katinggal di lelemah eta teh simkuring teu wasa mung biasa melongkeun walaupun teh mah nya gitulah panginten di pos kadua majam ka pos katilu dinya oge aya panginten di antara warung oge aya warung nah di antara pos katilu ka pos kaopat aya oge saluran cai nu enggal anu ayeuna nyanak di mata caina langsung nu dicanak ka pos 3 dugi ka pos 2 di talang saur warga di dinya
eta cai enggal tina mata cai anu aya longsoran di paledinya antara pos 4 ka puncak aya longsoran pas atasna longsor cenah saurna mah bijil cai eta nya di anak caina keluarga di dinya saatosna di pos 3 ka pos 4 oge di pos 4 aya oge palinten sasaungan wawarungan dugikeun ka puncakan ninggal lalu lalang ngajalmi tadi di puncakan oge tadi aya oge gerimis oge kabut sabaraha lami panginten ngabuka deui akhirna tiasa ninggal sabudeureun tiasa nyawang di puncakan ka kawah saat Talaga Bodas Beuti Canak pas nu ka Cermai ka Gunung Slamet menuju cangka tinggal di puncakan namun ninggal kang ngestokeun deui hanca disangkan ninggal emang kondisina tos curam pas oge aya longsoran mudah-mudahan kapayun tiasa oge dina waktos anu parang urang estokeun deui beres disangkan teu sabaraha lami panginten estimasi waktos hanyat panginten di bumi ka dugi ka puncak estimasina tiasa 3 dugi ka 5 jam kami lungsurkeun estimasina tiasa 2 dugi ka 3 jam di puncak dugi ka base camp deui. Panginten harapan kapayun dina urang laku Dharma Patanjala laju bae sok sanajan pangauban dina lara tapi urang tetep upaya tetep urang ngalaku mencari solusi dina kondisi seperti itu saya yakin pangauban moal ketika urang na oge teu ngantep sebagai ciputan da alamah geuning rek ngantep teu ngantep oge tetep ngauban ka urang sadayana. Nah simkuring ngaturkeun nuhun ka Mang Andri khususna kawargian di wilayah Ciberem anu nyarengan simkuring ngontrol wilayah Cisangkan. Alhamdulillah tadi istirahat sejenak di puncak teras lungsur karena tabus setengah opatan lungsur deui dugi ka pos terakhir atau nepi dugi ka base camp deui teh sabadana magrib dan isya beberesih tapi penak sareng kawargian di pos kanggo nitip saur ka anu pupuhu di palih dinya rupina abi penak mudah-mudahan kapayun tiasa penak kanggo merenahkeun di wilayah Cisangkan. Sekali deui panginten ngatur nuhun ka Mang Andri anu tos nyarengan simkuring oge kapayun oge kanggo ngestokeun deui kapayun tiasa oge warga sanes nyarengan kanggo ngestokeun Cisangkan. Mugia panginten laku urang dharma urang nantiasa selalu aya dina ridho Gusti bumi langit katut sadaya makhluk. Kada mudah-mudahan dilakukan ku urang sadayana sing janten kasayan, kemanfaatan, kemaslahatan, kebarokahan lahir batin dunya akhirat kanggo urang sadayana. Sakitu panginten nu tiasa kapihatur. Punten anu kasuhun hampura sapanjangna mulus rahayu berkah salamet lahir batin dunya akhirat. Tetap semangat, tetap berjuang, laju ngestu. Mugia aya dina penang tayungan makawasa. Cag, lampes. Sampurasun. Alhamdulillah dina dinten anu ayeuna Sabtu 1 November 2025 simkuring Ciputu Cisangkan disarengan ku Ciputu Ciberem Mang Andri dugi ka puncak Tidar. Ieu panginten salah sawios surwotan Cisangkan. Gitu. Nah, ini sakieu buktosna kondisina seperti ieu. Yuna emang ka kawasaat sareng Talaga Bodas. Nah, insyaallah kapayun panginten bade ngestokeun di wilayah Cisangkan. Cep. Bade ngestokeun di wilayah Cisangkan di ayeuna nu kapayuna. Mudah-mudahan urang tetep panceg dina galurna. Urang
tetap diajar dharma di kupatan jala itu simkuring nami abis Ridwan sareng Mang Andri ngaturkeun nuhun kasadayana mugia muga rahayu berkah salamet lahir batin dunya akhirat gitu. Cak